bujeng-bujeng ada dunia mah bujeng-bujeng anu aya sapertos sarang kalau oge tetep eta dihisab kok anu urang kacaburan barang anu halal papaur silakan buru-buru urang berapa kade urang sadaya cek sebagian kadarana dunia mah gororotun hartina nipu makulu urang anu katipu kok kana mata tanyahan dunia kade pokok kana diri urang sadaya ya ukurannya ukuran eta Yuswa umur ada tapi urang sok di poho kan gitu ya kade rasa urang teh contohna asa urang orang kene asa bakal panjang Yuswa sedangkan urang teh aya perjanjian jeung malaikat Israil iraha aja urang keur di mana urang dicabutnya ruh urang tina jasa mari sakit itu orang sadaya kadek kamari pasti jelaskan nyata dunia mah nyata gororotun ata dunia maklunun malunatun dunia mah dilana nyata anu bakal dilana wa mapihak jeung perkara anu aya di alam dunia bakal dilana illa bi dzikrillah terkeun jalma-jalma anu mikir ka Gusti Allah anu moal menang pangkat kan mudah-mudahan dijadikan ahli dikir sakan ulang dari anak Gusti